madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan, bisa ngadenge suara setan. Ahli tasawuf emang kumaha gitu, lain be nya tapi bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu, ieu mah suara setan, ieu mah suara jin atuh bisa. Pernah hiji murid nelekeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus kali henteu terus kali henteu cak muridna babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun ka dia henteu beres ka suku beres sia nu hitut atuh cak murid depan kai kai waduh cak murid teh beres ya guru ya sia nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing nanya ieu guru aing kieu amat sih seukeun ieu guru anu luar biasa patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rofal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi ieu ka dia latutini kita mundek di doaan teh mah henteu ge teu nanaon kitu bae lah doa ti guru teh aing nya mah ka dia henteu eta kutungtungna sia nu hitut teu kaharti murid panasaran we aya ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho me ulah ulah nyaho kula panasaran dek nurutan betung ke mun ka dieu henteu waduh ulah lantaran panasaran kula moal balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh yang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dieu cak setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawaswaskeun cak setan teh teu sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumbah henteu sia goblok sia moal waswas aing mah hatina kitu ka dieu henteu ari eta terakhir cak setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh itu sia nu hitut oh gitu pan apa berarti gak ada suara setan taman tuh beda lu mentek sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalawudu beda mama sobari ngalawudu na make nyere mama sobari Garut mah clong ieu mah patarosan menang tah henteu nikahan bapak nu atawa ibu nu tos mah coba barangkali sia mah teu ngaji meureun sintrek sia ku aing jelina sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi kol ulah anak nikahan bapak nikahan ibu tugas nikahan mah ibu bapak kan nu jadi anak geus teu degan geus bae paling turun nikahan sorangan paling turun naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan gitu naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan ieu mah meureun maksudna anak nu jandi ke akahan teh seakan-akan digadekeun ieu mah tasbih pondok atuh sia seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus eta mah pikiran we Gusti atuh lah
nikahan mah kolot kan jadi anak gemon boga untuk boga mah tuh ulah sunnah hukum sebab lamun eta orok eta budak maot can diikahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang bisa mapagkeun urang jadi rugi lantaran can ditebus lamun urang boga anak memeh mau memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana urang dahaga maka yang nginum bunga luar biasa kabita jelema nu henteu boga anak maot eueuh nu mapagkeun engke kabita luar biasa kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri komo anak dengdeuleun mata keur meujeuhna leleng ka halu lulumpatan bisa diome haju maut maningan maut tetangga ini bandingan jeung eta nyeri tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna bahkan sanggeusna urang dipapag kemudian urang ka sorga lawang sorga pinuh ku budak sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna sanggeusna kapanggih teh dicekelan bajuna dipurantengan ku eta budak dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus memuranteng kanu jadi indung bapana kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu rek mabudak nu rek mapagkeun indung bapana tuh untung jadina sabenerna mah asal waktu keur maot anakna ulah ceuri ulah sedih maot anak alhamdulillah ceng-celengan ieu di akhirat mun bisa mah kakana ge kena bae deui aduh masyaallah rugi untung jadi lamun urang boga anak maot boga anak maot boga anak maot teuing budak keneh di akhirat mun kuari makan di kabe nah anu nyieun instruksi kabe bakal titah tanggung jawab engke di akhirat jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabe cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah lamun nu teu yakin ka aturan Allah kabe teh kos kitu mun kieu mah ulah kena boga anak kabe bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka teu boga keyakinan ka Gusti Allah sia ge nang Allah nu mere daharna ulah tama kos kitu mah
tapi lamun kieu mah kabeh ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu atawa kieu cek salakina teh aing mah sia di kabeh teh ieu lintuh teuing sakumaha aing nyekelan gurubug aing teresep jasa ieu awak sia ieu bau obat ieu haram tak kabehna teh haram eta kabeh geus kajen atuh aya sia boga anak mah di kabeh ngan aing izinan kawin deui. Oh cek pamajikan emang geus boga tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masyaallah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama kuari. Mentek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh. Okos kuari invest daging. Ta eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah. Ieu mentak dibahas babaraha kali riba keneh kos kitu mah atuh. Kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jarra nafan ta kos kitu. Urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jarra nafan. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jarra nafan ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheu nya. Ah moalah kitu tah andek teruslah kagok atuh sabodo sia. Sabodo tambah kos gitu mah ari daek dibeulem di akhirat engke los mandek nenden tenden di dinya teh lampu hurungkeun curug digiekeun coba sia curug panas dan teh sia cenah riba teh seuneu digiekeun ja panas atuh berarti riba teh engke dibeulem panas ya awak keuntungan sejenak, keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak 2 perak aing ke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mah pan ngerenyeh. Eureun mulai kan. Ai habar ti babaturan doang mah haram. Haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pan nya. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana hon teu tah haram oh pan ki oplo tah ki Golkar tah kos kitu cak aing Golkar bae geus eueuh nu haram ki Golkar mah halal kabeh ke bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga insyaallah. Ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan. Jol ieu riba, jol ieu riba, jol ieu riba. Urangna daek bae. Entak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah raot. Eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang. Ya Allah. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contona nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah. Geus eueuh tah aturan mah dijieun di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan edan se-Indonesia teh sabaraha ribu pan edan teh nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah dieun menterina
sugan bae menteri milu edan eta loba kene nu perlu dibubarkan depang bubarkan lantaran didinya adalah sarang korupsi timimiti ihandat datang ke luhur depang mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen ada beres ieu negara teh pancen hayang beres geus sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkeun jieun menteri keedanan tuh urusan edan-edan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh gitu rapi jadi negara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan pan hewan teh teu bisa ngurusan sorangan urang boga munding boga sapi boga domba boga hayam boga bebek persik manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana tak eta teh meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak urang mawa kadu kadeuleu ku tatangga urang teu mere geus doraka jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong eta henteu doraka eta rapi geus henteu mencurigakan atau urang mawa kakap nu gede lewat ka tatangga wah bisa kicek pamajikan kalah paye mula masak mun tatangga mawa kakap gede sugan biasana ieu tuh besi kos kitu doang ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun lima urang kotok urang ngising bebek urang persi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar beureun ka hewan mah parabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kitu na wajib dah lamun sampaikeun ka paehnya na kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon kitu ngaranna lalawara Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun teu paeh di jero kurunganana cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka teh ieu hadis eta teh kan pohara jasa lantaran teu diurusan mun endek diparaban teh ucing mun moal diparaban atuh lepaskeun keunang ngencar teh eta ku sebab awewe teu ngurusan kana ucing paeh di jero kurungna neraka sarua urang boga manuk sarua urang boga hayam sarua urang boga domba boga sapi boga munding paraban
jeung sing hade ngaganggu. Lamun tidaekeun nu bogana maraban, tidaekeun ngurusan. Nah, ieu geus oe-oean bae ieu. Kebo oe berarti hayengan parab. Oe hayengan parab. Cak tetangga eta pasti kebo lapareun tah. Aju kitu di paraban teu, di angon teu, dibawa ka gunung teu. Tetep bae kos kitu oe-oean tah na ieu segera samemeh paeh laporan ka hakim. Jadi aya hakim urusan perhewanan, lain masalah perhewanan kesehatan dan lain sebagainya, urusan kos kieu di urang ge aya menteri kehewanan ngan encan datang ka urusan kos kieu na ieu lapor. Ada apa? Dari mana kamu? Saya dari Ketos. Ada apa? Lapor Pak, tetangga saya punya kerbau dan sapi, kemudian udah oe-oean, kedengarannya udah 2 hari Pak. Terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus, tapi ternyata dia tidak mau ngurus. Dengan demikian saya takut ini menjadi siksa. Saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa. Oh ya, siapa nama kamu? Nama saya Salawi. Ada saya Salawi. Tangan langsung turun tim sesuai jeung laporan tidak. Panggihan nu bogana. Sanggesa dipanggil nu bogana ditanya, "Bapak pemilik ini kerbau?" "Betul." "Emang ada apa, Pak?" "Saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi." Katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean siang dan malam. Dengan demikian saya akan periksa cek hakim kebenarannya betul apa tidak. "Betul Pak." "Kenapa kamu tidak ngempanin?" "Capek Pak, dan saya sekarang udah nggak bisa cari empan, kesana kemari udah kagak ada rumput." Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di Sewan. Sewan masih banyak, di situ pun banyak babi-babi mencek-mencek. Waduh, katanya saya buat belinya nggak ada. Ditekan ku hakim. 3. 1, pilih, jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. 2, dipaksa suruh ngempanin. 3, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa, bagi 2. Aduh, Masya Allah, hakim teh mutuskeun kos karar itu bayar tungtungan. Be hakim nu mulus. Cak hakim boro-boro hakim kiai ge sarua. Atuh, ya memang negara geus acak-acakan. Ulah hakim bae kiai ge sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh, cak hakim teh. Bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan tuh. Acak-acakan ku ari negara urang teh lantaran pemimpin nu 2 acak-acakan. Umaro jeung ulama. Sinfani 2 golongan di mana-mana saluha. Beres 2 golongan, beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah 2, kiai jeung pamarentah. Eta mah lain cakula, cak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis beres teken eta. Namun memang daekeun ngajual alhamdulillah, daekeun maraban alhamdulillah, teu daekeun maraban jual alhamdulillah, selesai geus masalahna. Lamun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit berarti tuh gitu rapih.
Jadi berarti negara teh boro-boro ngurusan jelema nu geus strukturna rapih ti mimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Tak eta teh rapi urusanna jangan rapi ya. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Geus rapi teh strukturna mah. Naik ka luhur aya camat, bangun masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jages puguh. Naik ka luhur aya bupati, naik ka luhur aya gubernur, naik ka luhur aya menteri, naik ka luhur aya presiden. Endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jages sakitu rapihna. Urusan tanah geus puguh aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya, urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya, kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi nu encan aya teh nyieun karapihan. Strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Tah etalah negara urang teh kos kitu, masyaallah. Mudah-mudahan pamarentah nu balalener dipanjangkeun umurna. Nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui keneh. Oh, Masya Allah, ya negara urang kos kieu. Tapi masih kene aya pemerintah ge boga nurani. Masih kene aya kiai ge nu boga nurani nu deudeuh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Gas, kuari mah bawa bae teh ke bawahna teh aya engke tim pengurusna. Urusan. Coba heulanan diantarekeun heula. Cara ngurusan anak paraban danana ti mana cokot aya khusus dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti Baitul Mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah diorganisir dirapihan komponen-komponenna. Mimiti pemimpin datang ke hadap pengurusna teh aya ya sabulan diurus ngalintuhan. Nah iya Pak, ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana. Sekarang sudah gemuk, biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah ini bagaimana kelanjutannya? Mau diterusin dibayar, mau diterusin dipiara, kemudian bayar terhadap negara, atau ini mau lepas tanggung jawab? Ceknya saya mau lepas tanggung jawab. Jual ke pemerintah secara paksa. Jual. Lakuna sabara duit tak kebo. Ternyata lakuna 10 juta. Eta 10 juta. Cokot 2 juta. Urut maraban 8 juta. Bikin kanu bogana. Wah rapih luar biasa. Geunaheun tah ngaji mah kos kitu teh. Ngalaksanakeunna boro-boro ngurusan kebo. Ngurusan haji ge datang ka kuari can becus. Can beres urusan haji bae can beres komo ngurusan kepo asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut eueuh buntut sabulan mah asana 2 suku geus aduh ya pamarentah geus teu bisa dipercaya jasa. Masya Allah karim ya Allah ya Rabbi. Jadi geus teu ngangeunakeun ka rakyat. Kuari daftar aki-aki umur 70 tahun engke menang giliran anak genep tahun kaharep berarti pas berangkat 70 genep asana 70 hiji 2 ge modar pak aki-aki. Jadi gua ya Masya Allah karim. Jadi barang nungges rapih teh diutak-otek dirubah-rubah geus rapi baheula urusan haji mah rapi. Eueuh masalah sama sekali eueuh masalah. Tapi dikutrak-kotrek jadi bermasalah. Mantep cek edah sesuatu anu geus rapih ulah sok dirobah-robah nanaon ge. Mun deuk dirapihan. Emang guari mah kabeh. Di deuleu anak mudana bae ge meuli motor anyar bukaan berkona.
bukan sena eta pan jelema blon eta bukaan kabeh tinggal ulutu dan becak bapana aing naik ka naonna ieu tinggal jok doang aing mah isin makanya cak bapakna aduh sorana digedean brotot waduh lantaran butuh bapakna naikkan eta kan waduh kakek-kakek masya Allah mantep ini kakek-kakek masa kini cuman jadi nanti ayo ya si mbak boleh nih atuh geus naik cek kaki-kaki jahil laku cenah motor kos kieu aya lepis ya nu nganggur tungtungna mapan kolot make lepis pakai kacamata hideung sepatu hideung jangan bonceng si mbak geus teh alecreg ieu kuari teh eta kos kitu ditangani ieu keur carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkila ngurusan hewan ge geus rapi ialah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama eueuh nun teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teh malah kuari malah sekene encan ka urusan teh urusan kos gitu kok mau urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka handap teh geus rapi dibagi 12 sub ya Allah ya Rabbi ngeunah tah di antarana kuari pengurusan tentang hewan siga de nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam gitu kene nu boga domba na kurungan nu rapih urus kombongan supaya di dunia urang rapih jeung masyarakat hablum minan nas di akhiratna urang rapih eueuh nu kasinggung ku hewan urang ipan urang teh hirup teh berlanjut hidup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang melalui paeh heula urang teh hirup paeh lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipikeun ka leuweung dipikeun ka kebon lantaran bangke bakal bau roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah geus alam barzah engke alam mahsyar geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat urang-urang keneh ieu kuari sing ada Masya Allah ulah dipajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari tah ieu urang kuari nu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke nu mentak di bejaan kredit haram caknya aing kajeun dibawa bae ka akhirat tah mah dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajeun aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam eulos aing mah terus bae invest daging mah kajeun teuing jeung kiai haram ge geus lah pokona mah atuh los sakadar nyampekeun supaya salamet supaya urang di dunia ngeunaheun ibadah di akhirat ibadah urang hasilna mundel eta kan masyaallah ieu pengurusan hewan nya boga manuk kurang manuk naon ieu tah eta teh kudu nu rapi naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cawa Ambon naon parabna beo parabna daekeun teh maca uge kerak naon tah parabna kerak tah manuk sareng gunting naon tah parabna manuk kakatua naon parabna sesuaikeun urang deuk miara secara fikih silakan bae secara tasawuf mah ulah secara fikih mah mangga bae ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna eueuh masalah mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dong ulah
karak-tarap-tarap teh karak dek suluk atau eker suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh pan bisa diajakan ngobrol emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain aya nu suara subhanallah aya nu suara Allah Allah aya nu suara la haula wala quwata illa billah aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge boga hayam bodas jago dina jami sogir urang teh sunah boga supaya lantarannya nama zikir bae tah hayam putih jago hayam jago putih suku koneng moal manggih ka jeung kumaha moal manggih ko moal aja moal manggih tah eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit depan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah tah nu kitu pencit bae tah nu kitu kita nu rapi sisit tah eta teh nya nama ngabaku hiji setengah 12 nya teh sasada kongkorongo ngabejaan geus tereh nispulael eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam hiji teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung mah nu hideung ngaco tah mah mual pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada deui setengah 4 kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna lamun nyana jam setengah 12 kadengena ku waliullah wahai masyarakat sakedeung deui nispulael ngabejaan siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 ka ditu hudak mantak alhamdulillah tanpa kotok kurang mah harudang neuleuh bola tuku kotok deui geus tuh ya Allah jam 12 kaudangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina ngabejaan ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkorongok kitu bae setengah 4 nyana ngabejaan deui we as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum hudang eta kotok jagot geus lamun urang nanggeus jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah Allah eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena ku urang Allah atuh sieun urang je pan aing eleh ku siap purukutut sia zikir aing henteu mantak ge waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleut ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge ku nyana aya batu dicokot ku nyana di kantongan diminyakan teu nyaho pan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena ku nyana keur zikir subhanallah ai batu gerzikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleuh we ku anak muridna atau ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapayu ditangkal caringin yuk meunang inopa beda dedeleuan dedengian ahli tasawuf nu geus jadi mun encan ulah serba haram memang tapi nu geus jadi mah beda keris kunyana diais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok dikiekeun hendak dituturkeun bae kudu make iket beda dedengianana ai make iket manyana maju make mantra-mantra yang gunung karang yang gunung santri
yang caringin yang subur pare yang aja baik enak manggil kula agar istirahat dipanggil enak iya ya kumaha ya ucu ya non cu eta kos gitu lamun aya jelema kos gitu talia seren balanggeun geus sama masyaallah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa ngadenge suara setan bisa ngadenge suara setan ahli tasawuf memang kumaha gitu lain bae nya bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu ieu mah suara setan ieu mah suara jin atuh bisa pernah hiji murid nelekeun wudu kiaina didelekeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus kali henteu terus kali henteu cak muridnya babacana pan henteu heran aing mah guru aing jadi kieu ye nya mah henteu kaleungeun ka dia henteu beres ka suku beres sia nu hitut atuh cak murid depan kai waduh cak murid teh beres ya guru ya sia nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing nanya ieu guru aing kieu amat sih seukeun ieu guru anu luar biasa pertanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut nawaitu rupal hadasi ari ka dia Allah mati ni kitabi ieu ka dia latut ini kita mundek di doaan teh mah henteu kitu naon kitu bae lah doa ti guru teh ya aing nya mah ka dia henteu eta kutungtungna sia nu hitut teu arti murid palasaran we aya ahli torekat batu geus kos kitu beda pokoknya si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadeng ku abdi kok babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho mah ulah hayang nyaho kula panasaran dek nurutan bae tungke mun ka dieu henteu atuh ulah lantaran panasaran kula moal balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama Pak ieu teh hayang bisa ibadah cara mama ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dia cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawaswaskeun dijawab ku mama henteu aing mah gitu begitu ka dieu ngawaswaskeun cek setan teh teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranna can ka kumbah henteu sia goblok sia moal waswas aing mah hatina kitu ka dieu henteu hari eta terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh hitut sia nu hitut mah oh gitu pan apa berarti gak ada suara setan taman tuh beda lu mentek sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalawudu beda mama sobari ngalawudu na make nyere mama sobari Garut mah clom set turutan ku sia ayo wallah sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah gede geus kitu babacana henteu saya bakal cerita ahli Allah beda atuh ahli Allah maka jen gugung mangga gurutuk sebab aya istighfar bae engkena aya subhanallah bae kumaha keur datangna nya teh kenikmatan jeung ngalawan ka setan-setan tah jadi beda engke ge nyana ngome manuk kadeulna ku urang mah bangun kikian ngome manuk lain deui sing hade nu kadeuleuh ku urang zahirna bae nu mantak Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon
lantarannya nak geus terlalu jero teuing muka lamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nya nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuh nanaon iwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah ai mah bunuh tapi pan begitu di istiqorohan di hayangnya hukum ulama ternyata di surga kihalat di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Sarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Sarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari ieu kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli ma'rifat ma'rifatullah wa rasuluh ieu di mana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongengna nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nya na bae lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali mengaluarkeun roh sorangan asal kaluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur carita supaya sing hade hirup ieu kelas mana ieu kelas mana ieu kelas mana lain deui ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racunna balikna ka nyana sorangan sumun kotil sing ade nah iyalah ieu keur carita fikih urang mah ye pengurusanana begitu luar biasa menurut agama etalah lamun nu makul paraban inuman nu rapih mun manuk kitu keneh naon kitu nu rapih cai-caina periksa heula ku urang beusinga goler kakurangan dar adapun engke kena panyakit parabna loba cai aya paeh atuh lain urusan boro-boro manuk nu ngurusan ge mangkal modar lain urusan mah nu penting ieu secara fikih rapi sing hade sakali deui nu boga domba besi nyabut papelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu kene besi kaganggu ku sorana itu kene hayam tata teh sing hade besi ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam ieu kan bahaya tatangga mandak rapih urusanana eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teh mah ieu nginguna nutara di dahar model ucing model ngingu ua-ua model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goer makul eta tetep wajib diparaban urang boga buaya di imah wajib bae diparaban sing hade lamun teh diparaban doraka urang boga maung wajib bae dipameulikeun daging urang boga monyet nah paraban urang ayu terus boga naon we ciamang teh ucing teh paraban wajib diparabanana mun teh diparaban zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mata mah atuh meong garong disebutna tukang maling pan ari meong atau ucing nu rapih mah ucing ieu ucing mana ieu aya silsilahan ieu mah bin anu oh bapa moyangna Jepang ieu mah bin anu oh bapa moyangna Australia bin anu oh ieu mah negro ucing dia atuh aya silsilahan nu mantak harga ucing teh begitu ditingali ucing ieu
Oh, bin anu Australia hargana 150 juta. Ucing. Dibikin ke orang kadieu ke orang ketos, orang putat, gitu tengah dek. Ya, ucing banyak 150 juta. Jadi mah aing loba. Atuh lain kucing kos kitu bego. Ucing di masih apa dibikin ge teh harayangeun. Apa nih mah ucingna ngabogaan maziah keur marapi, ucingna teh anu gede anu leutik. Ngaranna ge macem-macem eta teh aya sorot mata kucing teh. Di mana-mana aya pamalingan di deureuh doang ku ucing set geus boga mazia lumpat. Jadi lain sambarangan saucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata meng nu aslina hebat. Ah meuli be urang di nu ngampar teh 2000 atuh beuneu naon eta mah sintetis. Ieu mah mata ucing teh. Jadi dina ceulikna aya maziahan, dina ambeuna aya maziahan, moal mahal 150 juta, aya nu 100 juta, aya nu 50 juta, paling murah tak ucing kos kitu mah 20 juta. Kuari dibikeun ye dikamasankeun dijual ye ka majelis nu aya di dieu misalnya 2000 di dieu 10.000 jelema ya atau 15.000 saya nu dek meuli ucing hargana 20 juta aing mah kajen meuli Scoopy segini. Kabar ente ku atut mending meuli Scoopy. Teu arti sebab can nyaho jerona urang mah can nyaho anjing kitu keneh. Anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampikeun ka 1 miliar. Aya nu 800 aya nu 500. Moal sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik. Ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae. Nomor kadua eta anjing moal maling. Nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna. Eta mah terdidik teh mah anjing teh. Masyaallah mantap hargana 1 miliar teh mah anjing teh. Ieu lamun kelas dunia mah masyaallah pelacakna pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Tah baka anjing pelacak tilok misleut. Geus kikian we ka imana. Tah kitu. Eta ge sarua tah. Nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot ge. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya ge asal kaambeun we salaki nyandung. Iya kajen ngomong. Iya pelakuna. Pelacak teh macem-macem. Jadi berarti pamajikan nu kolot eta sarua jeung herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna miara naon be, kemudian nyana teu daekeun maraban, nah ieu laporkeun. Tim datang nitah 2. Hiji nitahna teh jual atawa maraban. Mun teu daekeun ngajual teu daekeun maraban, ulah waka ditindak. Bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon kitu di kantor, aya khusus kandang-kandangna, biayaan heula selama seminggu 2 minggu. Cokot danana tidinya anu geus terangkum atau ti Baitul Mal. Setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim kanu pemilikna. Ieu kuari geus diurus. Dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian. Nah ieu kumaha tindakan selanjutnya? Apakah mau dijual? Apakah hendak kumaha jadi paraban sorangan? Cengnya nanti yang geus teu sanggup ulama, berarti jual. Sabaraha hargana? Ternyata hargana 10 juta. Beakna sabaraha? 2 juta. Bikeun 2 juta, 10 juta. Me cokot 2 juta urut parab, 10 juta bikeun. 8 juta bikeun. Gitulah jadi rapi ka miara ucing, miara gitu gajah dan lain sebagainya. Nah eta terapi mantap. Kuari mah dijieun taman safari, kemudian kebun binatang. Tah eta teh wajib diurus mantap asupna make karcis. Jang naon eta jang ngurusan hewan sebab mahal pengurusan anak. Cenah eta pengurusan nama palingnya sapoe teh beakna 10 juta sedangkan menangna 50 juta panu ngurusna ge hewan kene geus dianggap hewan babarengan bae geus jatuh saralati nya na ge geus akur bae geus jeung sapi berarti tuh kitu babari bae
jadi rapih urusan Masya Allah Kak urusan-urusan nuki diurus walaya libu madoro temenang meres karena cai susu ngebahayakeun waladahakan anak na andai kata aya munding andai kata aya sapi kemudian nyana keur nyusuan teh diperes susuna dek diinum atawa dijual tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya kekurangan cai susuna teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna kurang diperes sehingga anakna terlantar doraka wa malaruhalahu kumaha kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya Masya Allah kali mantek aya be menteri pengairan lain menteri tama mantri beda dokter mantri menteri urang lembur mah akur bae urang lembur mah akur bae dokter padahal dokter padahal dokter atuh lain deui nya ieu ge mantri menteri atuh lain deui mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri nanti suntik daya mantri pengairan iya urusan solokan baik solokan nu dihareupeun imah urang secara pribadi maupun solokan secara umum kali-kali sumur-sumur teh rohan tamata nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin anapun ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan dibebener selama henteu ngaganggu ieu solokan teu ngaganggu ka masyarakat atuh anteupeun bae keuna ngalir sakikituna solokan ieu salila teu ngaganggu tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut ya Allah datang ka solokan nu teu aya ruhan kuari menampung hiji tempat teh kana sampah di tanah batur doraka urang teteh miceun sampah ka tanah batur doraka teteh sebab naon atuh sampah dipiceun ka tanah batur kudu minta izin heula ka nu bogana punten ieu aya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka tak kos kitu teh selama ku masalah silakan begitu bermasalah mentak ieu bangsa orang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tak bertuan cak nyana doraka sarua bae kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae balik keur mah teu izin disingraikeun hese kan jadi padahal Madura teh beragama agamais tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit ngatak jadi huru hara bae Madura teh luar biasa agamais didikan wali-waliullah tapi karakterna mah tetep bae heuras Cirebon sarua bae didikan wali didinya teh tapi ketika kurang diganggu heuras bae Banten Alahadin Sawa sarua bae heuras bae urang Banten teh kajian kumaha ge padahal teu sakabehna heuras henteu resep aya nu heuras resep sia seuri heran aing mah kuduna ge awewe teh nu seuri eta kos gitu nah gitulah jadi solokan selailah teu ngaganggu eueuh masalah ya tempat-tempat sampah salila teu ngaganggu masalah ketika geus ngaganggu perlu ditangani kumaha carana babarengan lamun solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi mun teu musyawarah jalan eta teh laruhalahu malaruhalahu Ide contohna kakonatin wadarin watorikin dan lain sebagainya. I jalan kemudian i jalan rusak tengah ganggu teu wajib diomean. Teu wajib tah cak di dieuna la yajibu imaratuha. Tenang bae. Tapi lamun geus tukang endog raragagan, tukang piring,
jelema naik motor teh nyaho horenganan jurang guplok moal naon ngaguling dan lain sebagainya nah ieu kudu tanggung jawab satanu tanggung jawab nah ieu lurah usul ka camat usul ka bupati teh fungsina jang urusan kos kitu selama teu ngaganggu jalan teu wajib diomean ketika geus ngaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean mun teu diomean geura paeh kabeh lain bupati bae bupati nangke ditanya camat nangke ditanya lurah na ditanya meujeuhna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar kana neraka jahanam alhamdulillahirabbil sia bangun musuh bangunna gitu tah salila masalah tah ieu dalil malaruha lahu la yajibu imaratuha teu wajib didangdanan teu wajib diomean tapi lamun geus ngaganggu nah ieu kuarima transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditinggali ku pemerintah antara Kukun nah Balaraja Serang dan lain sebagainya ieu teh dana nu sakitu gede nah omean wajib teu ngomean bahaya ikir carita kanu kitu-kitu aya jasa Masya Allah rapih jasa ieu mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula ieu bae deuk ngurusan kos jeuheulan ieu geus beres geus eureun deui kula mah jadi bupati nanti geus bisa kitu geus lah sabulan lah jadi bupati sebulan jadi beresan can anggeus atuh 2 bulan can anggeus atuh 3 bulan can anggeus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu oplok deui bae emang sekarang itu tapi lamun urang na beneran mah ulah hayang untung di pemerintah bener-bener ngurusan rakyat jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal make perak ka ditu lain lalagaan emang teu nyaho gitu urang nyaho jasa perak teu kudu make aspal teu kudu make semen di perak ujianana rakyat teu bogaeun duit jang dahar cokel cual Masya Allah ini mah boro-boro make perak make semen nu kuduna 6 senti turun pres kudu 4 senti bae datang ke pelaksana gideg siap ulah gideg lain wayah zikir kuari mah dipres 3 senti Masya Allah karim tah ieu mah lain di dia di Jerman mah Jerman ge orang nontonnya di dia guru nama orang-orang kade aduh capek orang nyaritakeun iya urusan jalan urusan naon gitu ngaranna kantor darin perkantoran selama kantor eta teu mengganggu teu kudu diomean jeung selama eta fungsina masih kena stabil teu kudu diomean ieu imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum kantor teh musola teh masjid teh pokoknya mah nu eueuh rohan nu eueuh ruhan carana teu wajib tadi diomean didangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu urang ge boga imah ye tetenya gede boga imah teh gede kamarna aya genep lantaran loba anak si di dieu masalah cak pikih kuari mah anak nu kahiji geus kawin kadua geus kawin kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini imah gede pada teh kudu diurus hartina kudu diurus teh disapukeun kemudian aya jukut-jukutna kumaha cenah kieu jak kula mah sanajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los eueuh masalah aki-aki jeung nini imana gede teh diurus jukut datang ka jandela wow haju di dinya bangsa ambrang geus masalah nini jeung aki-aki nang saukur atuh sabira nini deuk susukaan jatuh lalambeng dek naon deui aju nini noelan aki-aki sian noelan bae geus moal hudang aing geus moal hudang geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus paling main kerokan bae atuh dek naon deui cak nini ieu pegel ya dia aing rokan cak aki-aki na aing ieu urutan paling sakikituna doang dek naon deui coba hayu kajen kumaha ge ditoelan ku nini-ninina pegel noelan kenapa dia jadi teh udang nyaho cenah teh sakikirna bae atuh geus beres
tah kuari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun teh jukutna datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los hiji waktu aya ore nu hejo teh naon ngaranna ore pucuk arasup ka dinya jameureun pajar gunung teh imah teh atuh ngahiji jeung ore aya betah mah datang ka dinya tatangga beuh cenah ieu imah teh dia aing mah betah mah kos kieu atuh masalah tah salila nyana betah hirup kos itu los tah geus tuh cek agi-agi cek aing geus kudu cek ninina nu marah teh kamari atuh kokoret cek kiai teh kudu aya urang betah mah guys aing menurutan kiai bae dasar males tempat tadi terus kokos masak aya urang teu lapar teh kudu masak urang isuk-isuk teu lapar kudu masak sore teu lapar teh aing teu kudu atuh geus bae ieu mah urang masak sote urangna lapar ketika teu lapar atuh ulah sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los ieu masalahna mala ruha lahu la yajibu imaratuha tapi ketika urang teu nyaman di imah eta teu nyaman perlu dibersihan jang kenyamanan teu nyaman loba jukut bersihan kitu kene ieu aing geus kolot bebeja ka anakna ya aing mah geus kolot teu betah loba ting kamar sieun pan emang geus kolot sieun atuh aing di kamar ieu jeung emas sia tapi di kamar itu bangun galumbreng bae ku aing diteangkeun ja eueuh sasaha beureunanan dieusian kuno gaib teh mah atuh geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae ieu jual ku sia imah ieu atau eusian ku sia atau dikontrakeun aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae wah ieu bapana kudu kagrogolkeun cukup panggieunkeun nu ka kamar bae atau 2 kamar bae dirampingkeun aing geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus we jai gede teh ieu jual gede teh ieu atawa ieu mah imah teh lantaran gede urang pake pengajian masalah daripada ieu urang sepieun aya ustad di dinya teu boga majelis nah ustad tadi tah naon esuk ngaji bae di mana di mushola pas sedak-sedak kuari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ieu imah aki ieu geus pararindah kabeh anak kaju kuari gede jasa ieu nah ieu mah yuk urang di dieu bae ieu nya ngan bayar sakali ngaji tolol tah aki main bayar mah lulu gara-gara gagolkar jadi mainnya duit baik insyaallah solokan teh kantor teh imah teh majelis teh kemudian atuh ayeuna mah mushola teh masjid teh teu wajib didangdanan selama teu aya manfaatna can kanyahoan manfaatna lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar masalah urang ngadangdanan mushola padahal mah ieu mushola teh anu salatna ge ngan 2 jajar ngan 3 paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah mushola mah bisa digadekeun eueuh nu ngeusian tapi lantaran imah bararagus KBG mushola butut padahal mah fungsina teh masih muat kene diomean demi syiar masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah ieu imah itu gedong imah ieu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong ai mushola kunaon barang di deuleu bocor caina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu boga gedong kunaon deui atuh henteu entenan gitu kan teu dula-deuleu teu mamantes maneh musyawarah yuk urang bangun abeh syiar agama ka deuleu jeung ka tembong rapih jeung bagus yuk tak eta ngabangun kitu teh teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang ka dinya kamangpaatan kecuali kieu ieu mushola nya jore nya pinu teu muat ieu mah ye mun magrib mudal ka jalan-jalan datang ka aki-aki mah di jalan cicingna ge lain salat tah ieu musholana yuk urang rapihan urang gedean sesuai jeung naon gitu kebutuhan fungsi musyawarahkeun
kira-kira kurang sabaraha ye jam magrib geus modal keluar yuk ayo musyawarahkeun demi syiar tah eta mah masalah bu gede jasa ganjaran kitu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun musola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua bae urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pangajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur di mana-mana sok datang ngendong gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara pikih kos kitu ieu mah urang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang ka imah urang ngendong 2 poe 3 poe kamar nangan hiji doe ngampar di tengah imah sedengkeun pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangganing nyana geus ka 2 peuting mah hayang ngeun culak cileuk mangganing ngampar di tengah imah aju nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun kateja godomrang Ida pikir tah tuh jadi rapih jasa ieu agama teh datang kanu kos kitu mun ku urang dibahas secara panjangna engke ngabangun teh aya nu wajib aya nu sunah aya nu makruh aya nu haram tina aslina mala ruha lahu kakonatin wadarin la tajibu imaratu teu wajib ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha bahasa teu wajib teh ya jatuhna engke kana naon cek usul fikih ditotor ku urang teu wajib mah mungkin sunah teu wajib mah mungkin mubah teu wajib mah aya kamakruhan teu wajib mah mungkin haram ieu bahasana luar biasa indahna bilagah ngabahasakeun la tajibu henteu kieu henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina. Masya Allah rapih jasa mun urang ngaji memandak mulai ti kuari dula dele jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi aya nu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan lamun memang geus aya strukturna di nagara lapor ternyata urang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu loh eta mah nagara henteu ngurusan urang ge henteu atuh salah sahijieun salah sahijieun urang bae atuh nagara kudu tanggung jawab kuari teu tanggung jawab urang bae jeung masyarakat babarengan rek urang meunang ganjaran rapih nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae ulah hese-hese jadi rapi Masya Allah ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan kitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya ayat pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung malah ruhalahu eueuh rohan hutan eueuh rohan gunung eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus ditata sedemikian rupa ieu gunung naon ieu ternyata ieu mah gunung batu pibahaneun marmer pibahaneun granit pibahaneun keramik sok urus ieu teh boga saha boga pribadi endek dijualna terserah pribadi ieu mah oper alih ku nagara sok jang nagara mun nagara carita nagara berarti jang rakyat betul bahasa dari rakyat untuk rakyat eta bahasa ngeunaheun jasa ti rakyat ka rakyat ku rakyat enak kadengena tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna eta teu ngeunaheun tah mun ngadenge kos kitu tah geus aya babatokna tah Masya Allah eta teh nikmat jasa ya naon dia kuari kali naon dia kali maya maja berarti menghasilkan naon menghasilkan mutiara dirinya teh aya batu-batu kali maya nah ieu teh nu saha teh anu perorangan sok ai endek mah ieu ternyata ieu mah anu nagara urus ku nagara lantaran kali maya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang di Jepang diolah dijieunnan mutiara dibawa deui ka Indonesia emang gitu bae di Indonesia mah
emang gitu baik uyah ge uyah dibawa keluar ke urang nu meuli emang kos gitu baik di urang emang kos gitu baik di urang mah besi diolah ku urang luar urang nu meuli jadi salilana urang mah jadi konsumen baik konsumen baik insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibi teh bermunculan tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabaju ke negara. Mau ditanya kurang tetap ngabaju ke negara siap ngabaju ke negara ketika usul ke negara kami dek mengajukan negara cak negara can aya porsina kakarak boga 10 gelas ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah dibagi dua bae teu hayang kos kitu contohna dek datang ka maju iraha di Indonesia mah wabeh urang luar bae ketika nyen jalan tol Prancis Jepang tuh Jagorawi citu luar biasa urusan kuari ke negara urang bisaeun yeun jalan tol Jakarta Merak Gorobag teu bisa liwat Gorobag teu Jagorawi mah datang ka kuari stabilna luar biasa pernah rusak tambal tapi jerona basicna luar biasa naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun jangan nyontoh gambarna ayah tapi ketika dipraktekkan ke orang Indonesia jadi jalan kebo orang nyamayar nya badegdog bahasa mana ke badegdog nah etalah orang Indonesia itu kurang boga wawatek kos gitu terek ngabajukeun negara Masya Allah kula mah mengedak begitu ni cicing baheula di mana di Singapura resep jasa eta jalan dah rapih jasa cek jenama Singaparna Tasik teh rapi di luar negeri mah di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor sebab naon ngaganggu ka batur jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sepatu urang ya urang nyetop ya mobil bus di deuleuh sepatuna kotor oh ditutup dah menang datang ke maghrib moal menang mobil atuh wow di urang mah komo urang Rangkas Bitung mah waduh geus ngan teu singkal doang anu dipaten ka mobil urang Rangkas Bitung mah tuh masyaallah teh keur carita urusan TV meeting urusan manusia datang ke tahapan abid nu edan kemudian tuh nun teu boga indung bapa berarti yatim piatu kemudian kuari mah hewan anu didahar hewan nu teu didahar sanggeus teh hewan kemudian anu henteu bernyawa berbentuk solokan jalan bangunan gunung-gunung dan lain sebagainya hutan-hutan perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat. Masya Allah jangan ngeunaheun jasa nikmat jasa coba kuari di Indonesia ya kesulitan soal kayu teh hese jasa kuari dina ayana mahal ka bina-bina padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin kuari 28 provinsi atau mungkin kuari mah dibagi-bagi leuwih eta 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu dieusi ku jelema mun urang deuleu ka Palembang mun urang deuleu ka seberang ka ditu ka Medan tangkal kayu tapi urang kuari mun deuk meuli Banjar bae deuk meuli kayu bae waduh hese dina ayana mahal ganti kuari mah ulah meuli kayu melina baja ringan orang nu boga pabrik baja ringan geus kieu jeung pamarentah ieu bae di Indonesia mah kos kararitu bae tah bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teuing nikmat tinggal ngurusan doang ganjaranna gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara ngeunaheun jasa nu mantak bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neulekeun nu di luhur ganti mobil deui Masya Allah eta dasina ku ngambay-ngambay teuing
bintang ku geledai teuing di pundak tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna. Aduh aing asup nyogok kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeun anak. Digawe mah digawe bae barang asup digawe tas asup digawe jadi nguruan awak. Mikirannya eta bae anak di imah datang deui pamajikan keureuneuh deui. Imah can boga kontrakan can kabayar dahar pan terus bae kabeneran dipecat deui bae ayeuna le TV waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge hiji-hiji acan bukan ka dieu rapi tinggal dada bae laporan orang kaluhur teh demo atuh bukan saha nyisiran sia nu rapi tangkorak sia tinggal peureup bae pan ge ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngajegur karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marawa golok rakyat anu teu pararuguh ye ku ari ye kedudukanana dagang hese dak naon hese gerakeun ujianna dibeulum istana hayu coba kumaha anu hese jasa ye anu geus jadi dokter andas jadi profesor jeung teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganana jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gen teu urang dahar gen teu ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang dan mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yu urang sadari ieu nagara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung eueuh huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup makmur maju loh jinawi lain amin ngomong doang buktina mah henteu deui di mana tuh orang berangkatna ti pemilihan gubernur pilih ku sia atut pilih ku sia oh sia kamari tah cenah yang stabil tapi ketika ku urang dituduhkeun embung tuh pan nya sia doraka lah cenah kiai ngomong bae lumayan sekupi sia nah ieu balikan deui tetep bae ieu mah keur carita keberadaan negara urang rakyatna kos kitu pengurusan namun kukula dicaritakeun menteri sangat teu stabil jeung kekurangan-kekuranganna masih loba nah ieu mah keun bae ieu mah keur carita ngaji kos kieu horeng ieu kakarak dibongkar sakelumit doang namun dibongkar 12 sub sesuai jeung aturan fikih Imam Syafi'i eueuna naonan di Indonesia lamun eueuna naonan urang dek dipaksakeun bae make demokrasi berarti urang geus setengah abad make demokrasi ternyata kesenjanganna lebih tinggi apakah teu coba-coba ku urang dirobah atau demokrasina diperbaiki pan tinggal kitu doang perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae yuk cangnya ulah hese korupsi make Quran mah kurang gitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong nya bupatinya dipotong panai maling potong cak polisi embung kunaon itu pan aing anu sok malingna potong nya polisi leungeunna bung sieun make aguranna sieun ketiga ya lamun aya nu zina ranjang ulah kunaon gitu pan cak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok nawaan cewek engke aing mah nya DPR dibunuh emang kumaha gitu DPR urang naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik urang tuh kiai wa min dzalik deui lah ka dieu hiji deui panjang jasa geus mah di kos kitu pimpinan urang ieu deui nagara oh geus acak-acakan kan kiai nya nyahoanan lainnya nyahoanan jelema nu mantan pemerintahna bebeja ka aing cek nya na beuh kiai kula kerja di pemerintah mana ceri ku ari ngaji boh jelemana jeung teuing yang contoh teh mah cek nu saden di aing mah henteu setengah nama sia kitu ayo da kumaha teh atuh pan keur zaman Pak Adam Malik bae simpenan Pak Adam Malik di Cipanas sabar sagede Pak Adam Malik almarhum Masya Allah atuh ulah-ulah eta aja dai na ge dai di luar negeri atuh mawa cewek
bisa ngomong kumaha tapi dai Golkar dai keur carita kos kitu mentak deui iwal ti urang mah deui hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga kemudian urang ngadong ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah pemerintahna dibere hati nurani rakyatna dibere jernih nuranina sehingga disalamatkan ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat amin ya robbal kitabul jarah wallahu a'lam bissawab